Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui sareng simkuring Mang Aa. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu katunda dina judul dongeng Sareupna di Pajajarahan karangan Bapak Aan Merdeka Permana. Sakumaha biasa ye dongeng didugikeun ku channel anu dipikamemet ku urang sadayana. Kumargi sakitu ka para wargi mitra kaum dangu sadayana nu teu acan subscribe-na kanggo ngarojong ka lumangsunganana ye dongeng oge diteraskeun ku dongeng-dongeng anu sanesna. Mangga tiasa di subscribe wae dina channel anu parantos disayogikeun. Dina dinten ayeuna para wargi mitra kaum dangu sadayana ieu dongeng Sareupna di Pajajaran teh majeng kana bagian anu katujuhnya. Sakumaha anu kauninga dina bagian anu kagenep dinten kamari hanca urang teh dugi ka medar Ginggi teh anu diutus ku guruna ari teh nuju di satengahing perjalanan manehna ningali para prajurit teh nya anu muru ka pancot gunung teh. Kumaha lajengna ieu carita mangga urang sami-sami bae bandungan ku sadayana. Pamugi ieu dongeng janten landong pangbeberah kana mana oge janten pieunteugeun kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Kusabab ukur dibere panuduh kudu nyukcruk ka kulon nyaeta ka puseur dayeuh karajaan Pajajaran anu katelahna dayeuh Pakuan teh. Atu tujuan hiji-hijina Ginggi mah nya eudeup muru dayeuh Pakuan we. Sabaraha jauhna manehna oge henteu apal. Malah mah ka mana nyamet jalan manehna oge henteu apal. Atuh kumaha rek apal da puguh ulas-ulas taun gawe nangotok ngowo di mumunggang Gunung Cakrabuana. Cicingna oge ukur duaan we dina harti sejen. Lamun mah wawuh jeung jelema nya salila welasan tahun ieu ukur jeung anu jadi guru nawe. Sanggeus datang ke hiji tempat di Lebak tur manggihan sababaraha urang jalma. Manehna kakara leumpang biasa sabab lamun seserebet jeung bebelesatan ngagunakeun napak sancang mah kedeungeun jadi heraneun boas sieunneun danyang kajuri. Jadi ari geus tepung jeung jalma sejen mah Ginggi kudu pura-pura jadi jalma biasa. Basa tepung jeung hiji jalma panon poe teh geus tunggang gunung meureun sakedeung deui oge sareupna. Jalu tos di mana wayah kieu masih keneh kukulunuan. Ceuk lalaki nu mamake duduk kuy cetok. Teu di baju tapi ukur mamake calana sontok. Si jalma teh keur leumpang bari mangguel pacul. Ari Ginggi bingung nembalanana lamun jujur tos di mumunggang Gunung Cakrabuana. Engke nanya na bakal papanjangan cenah ti iraha meureun turun ti mumunggang. Sabab sabenerna anjog ka tempat ieu teh lalampahan mah geus jauh. Lamun disorangna ku jalma biasa bakal meyakeun waktu anu kacidalilana. Amang, uing mah keur ngalalana mang. Poho deui lembur matuh ka Banjar Karang Pamidangan uing. Aya di mana ku saking lilana ngumbara uing teh. Ceuk Ginggi ngabohongna dicokot gampiana. Ayeuna pantereh peuting. Lamun kukulunuan teu pugu bakal disangka jalma teu uni. Hayo wake dicangkala ku tugur. Ceuk si jalma. Naon tugur teh mang?
Ginggi kerung. Ih, nah man itu nyaho ka tugur acan. Tugur teh tukang jaga keamanan lembur. Cek jalma. Nah lembur teh teu aman amang. Ditanya kitu si jalma bati ngarahuh. Nyaa atuh aya dina zaman sarwa weurit kieu mah piraku eueuh jalma jahat. Cek si jalma. Kitu nya mang. Megeus sia lu. Milu ngararep bae heula di lembur, bisi lawang kori kaburu ditutup. Cek si jalma deui. Pikeun kadua kalina halis Ginggi anu kandel ka tembong kerung. Naon ari lawang kori teh mang? Har itu. Nah ari sia lu, urang lembur mana man itu apal ka lawang kori. Henteu mang, henteu apal. Ari lawang kori teh panto lembur lu. Pikeun ngamankeun lembur. Sabudureun lembur dikulibeng ku kuta weweg diwengku tina kai golondongan. Engke aya lawang paragi kaluar asupna jalma. Lamun wayah sareupna lawang bakal ditutup. Jalma teu meunang kaluar asup deui. Nyaeta jangan jaga bisa aya jalma jahat atawa sato galak asup ngaranjah pi lemburan. Cek si jalma. Kitu nya mang. Nya nu matak hayu milu meuting we heula di lembur kajeun isukna ka karamiang deui neruskeun lalampahan. Cek si jalma deui. Ginggi nganggap ieu jalma anyar pinanggih teh boga hate anu hade. Make jeung menghariwangkeun nasib manehna sagala. Atuh ari geus kitu mah Ginggi teh ngiclik nuturkeun ti tukang. Geuwat halengen. Cek si jalma leumpangna gagancangan. Sabab ti palebah lembur geus kadenge tangara koh-koh tanda lawang kori eudek ditutup. Ieu teh lembur naon ngaranna amang? Nya katelahna mah lembur cae. Sia kudu ati-ati ulah sompral sabab ieu mah lemburna para jawara. Henteu sopan saeutik lain ukur segag jeung sentak tapi bisa jeung peurup sagala. Cek si jalma ngabejaan. Ginggi unggeuk tur janji moal eudek sompral. Ari lembur cae teh cek si jalma paranahna dikuleuneun suku Gunung Cakrabuana. Bisa disebutkeun mangrupa tempat sisimpangan lamun cepet ngulon bakal muru ka wewengkon Karatuan Sumedang Larang. Lamun rada ngetan bakal muru ka wewengkon Limbangan anu kaereh ka Karajaan Galih Pakuan. Di pasir Banyukerti mah eudek muru ka lembur cae teh ukur mangrupa jalan leutik. Paling rubakna sadeupa ngan geus ngadeuketan ka lawang kori jalana rada rubak tur dibalai ku batu karikil. Saha eta? Cek tugur basa mireungeuh Ginggi nu dianggapna jalma anyar pinanggih. Ieu non anu kapeutingan di jalan. Cenah mah keur ngitung lembur ngajajah milangan kori alias keur ngumbara ngalalana. Tembal jalma. Tugur tiluan neuteub seukeut harita teh ka Ginggi. Nya asal ulah newo-newo nyieun riweuh, heug bae milu meuting mah. Man omat ulah lila titik teuing jecing di dieu. Cek tugur nu jangkung langkungan huntuna tonggor. Si jalma unggeuk pon kitu deui Ginggi. Da uing teu boga kaperluan di dieu ukur milu meuting dumeh kapoekan amang tugur. Cek Ginggi. Nya heug ari kitu mah ngan sia sirja kudu tanggung jawab mun ieu budak nyieun perkara sabab pan sia anu mabawana ge. Cek salah saurang tugur anu kumisna baplang. Tugur teh aya opatanana di dinya. Ginggi kakaranyaho si jalma anu hade hate teh ngaranna Ki Sirja. Sanggeus nampa idin asup ka lembur Ginggi ku Ki Sirja dibawa ka hiji bangunan bale-bale.
bangunan panggung hateupna ku inju. Sia lu kudu lapor deui ka para pangurus tugur, ceuk si Rija deui. Itu teh bari disogrogkeun ka hiji jalma anu kabeneran keur sila tutug di bale-bale. Saha eta? Ceuk anu awakna gempal. Lintuh henteu, begung henteu anu harita keur diuk di bale-bale. Tumanya teh kaki si Rija, ari anu ditanya malik ngareret ka Ginggi da puguh acan nyaho saha nya ngaranna. Ngaran kula teh Ginggi, tembal Ginggi ni kukur. Lamun Andika sodagar biasana sok nyirikeun di baju kampret. Calana gombor diikat jenis batik pupunjungan. Lamun Andika pahuma pasti mamake dudukui torok-tok jeung make calana sontok. Tapi Andika sodakar lain, pahuma lain, pakaian teh teu puguh, teu matut. Teu nyirikeun Andika tukang naonna, ceuk eta jalma manita liti. Ari Ginggi teu nyaho kudu ngajawab naon, komo lamun ditilik palebah pakaian mah. Sasat pakaian teh pamere ti Kidarma, bari teu nyebutkeun naha pantes jeung henteuna. Ginggi ukur mamake baju rompi tina kain kamhar. Nyaeta jenis kain pangkasarna, pulasna gading. Meureun tadi nama pulas bodas ngan geus lodro jarang diseusuh, atawa alatan geus lila teuing umurna. Sirahna diikat ku kain pulas tarum tapi geus belel, kahandapna calana komprang. Eta naon dina buntelan? Pakaian keur salin ieu mah. Ieu budak teh keur ngumbara, kapeutingan di dieu bisi dipegat jalma jahat. Ning sina hees bae di dilah sapeuting mah, ceuk si Rija deui. Jalma miskin mah moal dipibutuh ku anu jahat, ceuk eta jalma. Tapi hayu sia dianteur heula ka Ramadongdo, ceuk eta jalma atuh bring muruh hiji imah. Tetela anu disebut Ramadongdo teh nyaeta lalaki kolot. Meureun umurna geus 70 tahunan boa leuwih tapi katembong berseka. Kulitna bersih gado jeung bibirna kulimis. Eueuh janggot eueuh kumis pakaian sing sarwa bodas. Budak saha eta? Ogel. Ah, nyau budak saha, budak kalantar boa, kapeutingan rek milu ngarareb Rama. Ceuk lalaki gempal anu tetela katalahna teh Ki Ogel. Uluh karunya tuing, buah lapar buah hanaang. Nyai, cing guat sodorkeun cai keur nginum. Alus pisan lamun bari aya lalawuh nama. Ramadongdo ngagorowo. Teu heuleut sawartara lila ti dapur tarojol aya anu nanggeui baki kai. Ginggi molohok mata simeuteun. Buah ieu anu ceuk ki guru katelahna awewe teh. Ceuk pikir Ginggi bari panonna angger neuteub teu ngiceup-ngiceup. Lain bohong welasan taun cicing di mumunggang gunung anu suni. Ginggi macan kaparengkeun manggihan jirim anu disebut awewe. Yen aya jalma anu katelahna awewe tur beda jeung lalaki, eta ge kakara ceuk caritaan Kidarma we. Di umur 7 tahun dibawa ka gunung anu mencil eueuh jalma sejen. Ginggi geus poho nu kumaha ari indung nu kumaha ari awewe. Sokomo harita kapanggih keur tinggal kalongeun sabab lemburna jadi tempat galungan anu loba korban jiwa teh. Makhluk anu ngaran awewe teh geuning manaku lucu pisan, manaku endah. Kulitna bersih koneng, bibirna ambucuy beureum, irungna bangir jeung panonna anu ceureuleuh. Duh, basa pateuteut pelong giler panon manis seukeut matak nyeblak kana hate. Hei. Ki Ogel ngagebrag palupuh mata kreuwas kanu keur jongjon neuteub. Maneh teu boga tata sopan eta neuluk bikang mani kitu peta.
ceki ogel mungguh matak era keur diri Ginggi mah. Basa Ginggi haben neutup langge warna budak parawan anu nyodorkeun opieun. Ki ogel anu nganteur manehna ngagebrag palupuh tepi ka matak reuwas keur Ginggi. Malah ari geus sadar mah manehna ge jadi era parada. Tapi hatena oge boga alesan naon pangna neutup semu kabengbat. Sabab kanyaho manehna yen kungsi aya makhluk ngaran awewe teh nya ukur ceuk caritaan Ki Darma we. Umur manehna sawaktu diboyong ti hiji lembur anu keur aya huru-hara ka indungna sorangan ge geus inget-inget poho kumaha rupana. Nya ayeuna kakara bisa ngabuktikeun yen nu kieu disebut awewe teh. Ngan bae Ginggi kakara apal yen teu bisa sagawayah jeung teu bisa sangeunahna mireungeuh awewe teh. Buktina geuning ieu jalma anu ngaranna Ki Ogel teh mani mureleng ambek bari dampaleungeuna ngagebrag kana palupuh. Sok atuh sujang geura mangpaatkeun naon anu aya di dieu, ceuk Ramadongdo anu boga imah. Ginggi mah masih kene ngahuleng sabab si parawan campernik geus ngalangge warmanten. "Hei, jawab," ceuk Ki Ogel. Kumaha?" Ginggi reuwas. "Eta jawab cariosan Rama." Ginggi agak eugeuk da teu ngadengieun nyarita naon Ramadongdo bieu teh. "Saur Rama sok mangpaatkeun naon anu aya di dieu," ceuk Ki Ogel malikan deui naon anu diucapkeun ku anu boga imah. "Mangpaatkeun?" Ginggi mani rungah-ringeuh reuwas ngan karena tengah haja geus ngalung-alengok ka tempat di mana tadi si lenjang indit. "Hakaneun deuleu anu kudu dimangpaatkeun teh tong mikir nu lain-lain," ceuk Ki Ogel. Atuh celenun Ginggi teh nyokot kulub sampeu geus kitu leguk nginum cai jahe anu geus nyampak dina muk awi. Ari Ramadongdo mah milih nyeupah. Mimitina milihan daun seureuk anu saleger. Geus meunang 3 lambar di tengah daun seureuk diteundeunnan kapol, buah jambe, daun saga sacukupna. Geus kitu dikumplitan ku gambir jeung apu sarua sacukupna. Ramadongdo langsung ngahuapkeun seureuk anu geus meunang nyamaraan dicapek sababaraha kali. Tur sanggeus rada lila, sanggeus nu dicapek bubuk kecrot, luahna diciduhkeun kana tampolong warnana beureum kolot. Masih kene aya nu nyeupah gitu. Tradisi kapungkur nyeupah teh nya ayeuna mah tos rada arang langka, tapi lemburan oge nu ngalembar teh. Padahal ieu teh sae. Lagi tadi aya daun seureuk nya. Aya kapol, aya jambe, aya daun saga gitu, aya apu, gambir. Jadi ngabunuh bakteri dina baham teh ku ngalemar atawa nyeupah. Tak sayeuna mah dibudayakeun deui nya. Matak sepuh kapungkur mah kariak wawasna teh. Kumargi tadi aya kabiasaan anu turun-temurun disebatna nyeupah teh ya. Sayeuna mah istri pamegat oge tiasa dibudayakeun deui tah ngalemar atanapi nyeupah teh nya. Ki Darma anu sarua sok nyeupah teh tapi ari Ginggi matara. Da eta geuning lamun mireungeuh Ki Darma seuri huntuna teh sok goreng patut. Ayeuna oge Ginggi mah nya milih ngopi huwi we bari nginum cai jahe haneut. Karasa segar pisan eta cai jahe teh. Jeung Ginggi kakara inget yen ti kamari acan kararabana naon pisan nya meureun basa samemeh diusir ku guruna we dahar manuk walik anu dibeulem tea. Inget kepala bahdinya sabot ngagayem pulup hui. Ginggi ngahuleng mikiran nasib nu jadi guruna. Lamun aing indit nya saha atuh anu edeuk mangnyiarkeun hakaneun, cenah mikir kituna teh bari belem nyamualkeun deui hui.
Tapi aya nu leuwih hariwang batan sakadar mikiran kadaharan jang guruna. Ginggi ngerasa melang kumaha nasib guruna sanggeus manehna indit. Pan harita manehna pasarandog jeung sabubuhan jalma anu pakeanna sarua jeung papadas magreng ku pakarang. Jiga-jiga maranehna teh eudeuh unggah ka ponclot tur eudeuh ngobrot ka Kidarma. Kumaha henteu kitu mikirna sabab apan cenah nu jadi guruna teh loba musuhna. Ku urang Cirebon dipisah teru tapi oge ku urang Pajajaran sarua dipika ijid sabab dianggap baruntak. Anjakal guru aing teh bedang, teu beunang diurus, teu beunang dipikarunya. Aing mamumua mantog teh hayang ngajaga kasalamatanana, ari ieu aing kalah dititah ngajauhan. Ceuk Ginggi deui nyarita dina jero hatena. Meunggeus nyatu hakaneun teh, meuni teu ngagehan batur, Ki Ogel nyentak ngagebahkeun lamunanana. Pun bae Ki Ogel karunya jiga nama ibu budak teh kalaparan, ceuk Ramadongdo. Digawe atuh supaya sia boga penghasilan, ngomong Ki Ogel ngareret ka Ginggi. Nya mun aya pigaweun mah ulah daek, tembal Ginggi bari ngaleguk cai jahe sesa. Lamun sia teu loba carekeun mah sia bisa milu gawe, ceuk Ki Ogel. Nya kitu gawe naon amang? Ginggi ngareret panasaran. Ieu lembur teh butuh tanaga keur tugur, tembak Ki Ogel deui. Naon tugur teh? Budak teh bodoh kabina-bina. Tugur teh purah jaga lembur. Jaga lembur mang? Heueuh. Da urang lembur teh kudu tibrah hees bari teu hariwang harta banda na dipaling ku bangsat. Baruk mang, baruk naon? Loba bangsat di dieu teh. Henteu ari loba manganpan tangaranna hiji lembur nyata teu pangeusina kudu diregreg. Ari karegreg teh bakal karasa lamun kaayaan aman, ceuk Ki Ogel. Di lembur kula oge begu sok ngabangsat pelak bebetian. Tapi keun we da manehna oge hayang nyatu. Begu mah teu bisaeun pulak-pelak malawija, nyameureun ngahakan naon we nu aya, ceuk Ginggi. Manusa deuleu nu sok jahat di dieu mah. Piraku diantep ku alasan karunya. Tapi begu atau monyet oge sok aya ngaranjah palawija nya ku urang dieu mah di pasar we sina kojor, tembak Ki Ogel. Ambo mani jahil kitu amang. Gandeng Ki Ogel nyentak. Pokona daek tuh gawe jadi tugur lembur. Nya daek lah mang, ceuk Ginggi. Itu nate bari nyipta-nyipta bakal remen tepung jeung budak parawan anu tadi nyodorkeun opieun teh. Ginggi sabenerna mah hayang lila ngobrol di tepas imah ngan bae Ramadongdo mere isarah. Malah Ginggi dibawa indit ku Ki Ogel. Ceuk Ki Ogel Ginggi dipernahkeun cicing di balik gede. Sia bisa hees di dinya supaya babari ari nyangking tugas, ceuk Ki Ogel di tengah jalan. Basa muru ka hiji adegan papanggungan anu bolongor eueuh pipinding. Kajabah hateupna dijieun tina inju. Para wargi mitra kaum dangu sadayana cag urang rehat heula sakedapnya aturan wilujeng wayah kieu ka sadayana. Para wargi mitra kaum dangu, para pecinta dongeng, utamina dongeng Sunda anu dicanakkeun ataupun dipedar ku Mang Aa. Khususna dongeng anu ayeuna nuju dipedar teh sareupna di Pajajaran. Pamugi sadayana dina dangat ayeuna nuju dina kaayaan sehat wal afiat. Nuju aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aturan ujung ka wayah kieu ka Teh Rita Ersih kumaha damang di Cimahi sareng urang Cimahi sadayana. Udah ngajak wilujeng ngadangukeun bae Teh Ritanya. Mangga diajakan di sanes nu teu acan subscribe-na. Oge ka Teh Nani Widyaningsih ya aturan.
Kudu jeung ngadangkeun bae. Oge ka Pak Rohendi di Kudus. Orang Sunda nu aya di luar Jawa Baratnya aturan kudu jeung ngadangkeun bae. Ka Teh Enji kudu jeung ngadangkeun bae. Oge ka Teh Mutia Wangsih di Sukabumi nya sareng urang Sukabumi sadayana. Sareng ka Pak Dede Riswandi ya aturan. Ka urang Kadungora ka Pak Tedi Rahmat aturan kudu jeung ngadangkeun bae. Oge ka Mamah Andri di Karawang ya no teras manco bae Mamah Andri nya. Mamah Gina oge sami aturan kudu jeung ngadangkeun. Oge ka Ibu Entin sareng ka Pak Nana Samsudin di Buah Batu. Buah Batu Cipagalo dayeuh kolot nya. Aturan milu jeung ngadangkeun ka urang Cijawura oge sadayana aya di Bandung nya. Dugi ka Bojong Soang ya Ciparai. Dugi ka Bale Endah. Oge ka Mama El Hatman di Cianjur aturan kudu jeung ngadangkeun ka Teh Siti Sarah oge. Lajeng ka Bapak Wan nu aya di Kampung Sukamanah Barat Cikampek Karawang. Oge ka Bapak Mamat Rahmat aturan kudu jeung ngadangkeun. Pak Guru Yana Maryana kudu jeung ngadangkeun. Pak lajeng ka Akar Channel nya. Urang Bandung ya sadayana kudu jeung ngadangkeun. Pak Dedi Mulyana oge kudu jeung ngadangkeun. Lajeng ka Pak Aceh Darsono di Ciamis aturan kasepuhan kudu jeung ngadangkeun bae. Lajeng ka urang Jambi ya Pak Taryo kudu jeung ngadangkeun bae. Ieu dongeng anu judulna Sareupna di Pajajaran. Atuh nu sanesna mah dikumkeun bae ka sadayana anu masih keneh manco, anu masih keneh ngadanggukeun dongeng. Pamugi dina dangat ayeuna sadayana nuju aya dina ginanjar kawilujengan nuju sehat wal afiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Supados teu nyang kolong ting kana waktos mangga urang sami-sami teraskeun wae ieu dongengna. Nya bale gede teh bangunan anu mimiti dianjangan ku Ginggi basa dianteur ku Kisirja teh. Ceuki ogel bale gede mah tempat sahabae anu hayang sare. Loba cenah sodagar ti lembur sejen anu mawa barang anu eueuh di lembur cae. Nya pagulingan silih tuker barang nya barter ceuk basa kiwari mah. Ngan kamari mah hampir pasea jeung sodagar anu joana ti wado. Ceuk ogel bade ngahurungkeun oncor ku paneker. Oncor teh sumbuna ku kanteh, minyakna ku minyak kaliki. Ceuk Darma sabenerna mah urang Pajajaran geus nyaho kana minyak bumi anu dina zaman harita maka telahna teh cai kalahat bumi. Balong-balong minyak teh dareet warnana hideung lestreng karinawu. Ngan Raja Pajajaran nyarek somah ngagunakeun cai kalahat bumi. Ceuk Darma dina hiji waktu. Nah Ki Ginggi heran. Sabab mamalakna jauh leuwih badag batan mangpaatna tembal Ki Darma. Ceuk Ki Darma raja kungsi nyebutkeun yen perlu jutaan tahun batuan di dasar taneuh pikeun ngarobah diri jadi minyak. Lamun haben dipake hiji waktu bakal beak tur perlu jutaan tahun deui pikeun muncul. Raja ukur nyarankeun nyieun minyak tina gaji sasatoan atawa tina tutuwuhan. Sabab ku cara itu manusia bisa terus nyieun minyak sok asal daek we ngarumat alam. Omong Ki Darma harita teh. Mani rencednya ceuk Ginggi. Memang rencet tapi jang tarekah ngertakeun bumi lamba nya kudu ku cara itu ulah dicokot gampangna tembal Ki Darma. Tah ayeuna oge Ki Ogel teh keur nyeungeut oncor anu minyakna tina siki kaliki. Cenah ceuk Ki Ogel kumaha nyampakna we. Mun aya gaji sato nya ku gaji sato. Mun aya minyak kaliki atau minyak kalapa nya ku eta. Keheula kula panasaran naha urang dieu make kungsi pasea jeung sodagar ti kampung Wado amang.
Ginggi hayang leuwih nyaho urusan patelakna urang wado jeung urang cae. Gara-gara nama pagulinganana karasa ngarugikeun urang dieu, tembak Ki Ogel. Itu nate bari ngadonging cenah sodagar ti wado teh mekal uyah. Tapi pagulinganana mani teu kira-kira uyah sagandu hayang ditukeran ku mencek hiji. Baru mang ditawar ku hayam hiji teu dibikeun, ku hayam dua teu dibikeun, akhirna nya diusir. Cenah nya kajeun ai moal pagulingan ka dieu deui mah ari dia sakabeh teu butuh uyah mah, ceuk sodagar teh kitu. Ambek aya, kaduhung aya, balukar patelak kitu, urang cae teu boga uyah, ceuk Ki Ogel. Tapi tadi kulub hui ngeunah teu diuyahan oge amang, ceuk Ginggi. Nya heueuh atuh ti iraha boleh dicocokeun kana uyah. Ki Ogel nyentak harita teh. Ceuk Ki Ogel pan uyah teh dipibutuh ke rupa-rupa papasakan. Mun eueuh uyah kahakanan nanaon karasa hambar jadwal teh ku urusan politik ajen uyah leuwih mahal tibatan inten. Ki Ogel jadi dusdis harita teh. Boga inten sakeupeu teu boga uyah sagandu, hirup bokal sangsara teu boga uyah omongna. Ginggi mah ngabelengeh sorangan sabab manehna jadi inget kana dongeng Ki Darma. Anu cenah uyah ayeuna leuwih mahal tibatan inten. Ceuk Ki Darma sakali mangsa di hiji nagara aya hiji raja boga anak 7. Inyana butuh pigantieun raja mun manehna geus kolot. Cara mentesna teh ku cara ngasongkeun rasa nyaah ka kolot. Ceuk anu saurang nyaahna budak ka kolot lir ibarat nyaahna kana inten. Pon kitu deui anakna anu sejen nyieun babandingan anu luhur. Bareng anak anu bungsu, anak awewe nembalanna kalah kieu. Nyaahna jisim abdi ka salira ama teu benten ti nyaahna abdi kana uyah. Ngadengi eta caritaan teh raja asa kahina. Piraku cenah salaku hiji raja dipapandekeun kana uyah. Ai lanceuk-lanceukna oge sarua milu ambek, malah akhirna si bungsu teh diusir sapajodogan, dibuang ka leuweung ganggong si magonggong. Kira tahun hareupna raja moro mencek ka leuweung basa tepung jeung si bungsu. Daging mencek dititah diasakan ku si bungsu sabab apal si bungsu anu awewe perceka kana papasakan. Si bungsu gura-giru masak daging mencek geus asak raja dihaturan tuangan edas. Daharna daging teh bet caman cemen. Nah, cenah masak daging teh teu diuyahan, ceuk raja. Isim abdi teu wantun cenah nganggo uyah kumargi kapungkur ama kalintang ngarawas hinana disamarutkeun sareng uyah, tembal si bungsu. Ngadengi kitu raja teh ngahuleng. Heueuh cenah hampura ama nyai. Sok cenah sia balik deui ka karaton sabab salira ieu di karaton eueuh nu bisa masak ciga sia. Ayeuna di Pajajaran tigerat ku uyah nu jadi gara-garana saprak nyatru jeung Pajajaran. Urang Cirebon ngaboikot teu ngajual uyah ka urang Pajajaran. Meureun urang Pajajaran oge geus apal kana dongeng nu ieu yen uyah teh kacida di pikabutuhna keur kahirupan manusa. Nya waktu aya patelak urang Cirebon ngayakeun embargo ekonomi ka Pajajaran ku cara teu ngajual hasil laut kayaning uyah, petis jeung lauk asin. Ceuk Ki Ogel memang uyah teh jadi barang langka anu mahal. Sodagar ti wado nampa uyahna ti Sumedang Larang. Sumedang Larang nampak uyah nati pakaleran seperti ti Belanakan atawa ti Darmaga palabuhan eretan. Ari eta patempatan teh apanan geus kaereh ka Cirebon ayeuna mah. Sumedang Larang sabenerna geus asup pangaruh Cirebon. Tapi keurusan patelakna jeung Surawisesa, Sumedang Larang can sacara gembleng dipercaya biluk ka Cirebon. Loba rakyat Sumedang Larang anu masih keneh mikatineung Pajajaran sanajan raja Cepan oge.
jeung hal ieu saeutikna kanyahoan ku Pangagung ti Cirebon. Pikeun saaingeun mah ijid mun geus kudu cacarita urusan akal-akalan teh. Sabab anu loba korban mah nya rakyat leutik. Ceuk Ki Ogel. Anu disebut akal-akalan teh mun ceuk istilah ayeuna mah politik meureunnan. Ki Ogel eudek mimiti tugur di Garduh, manehna eudek ninggalkeun Ginggi. Pikeun mere waktu keureuh ngan bae Ginggi ngah milih milu tugur jeung Ki Ogel. Kula mah tara hees bisa hees pasa sore amang. Hitung-hitung ngalalanyah bae nya eudek milu tugur teu penting ieu we. Cek Ginggi hari teh ka Ki Ogel. Nya ari sia henteu capek mah syukur we. Omong Ki Ogel bari ngingkig miheulaan. Atuh Ginggi ge ngiciprit tukangeunana. Basa anjog ka Garduh anu rapang ku oncor mani baranang tetela di dinya geus aya 2 jalma. Ginggi apalnya maranehna anu tadi sareupna rek mendeutkeun lawang kori teh. Kudu nama tiluan da tadi ge di lawang kori teh tiluan ngan teuing ka mana anu saurang deui mah. Rek dibawa ka mana ieu budak? Salah saurang tumanya. Disambet ayeuna ieu budak nampa pancen salaku tugur Ki Banen. Ceuk Ki Ogel. Teu nanaon milu tugur ari yakin bisa dipercaya mah. Omong Ki Banen bari naliti awak Ginggi. Anu jangkung henteu, pendek henteu, begung henteu, lintuh henteu. Jauh bedana jeung awak Ki Ogel anu besekel pendek. Kula mah da moal pulang paling atuh amang. Ceuk Ginggi pada aya basa lamun bisa dipercaya mah. Ari anu dimaksud bisa dipercaya teh lain hartina dicuriga bakal rampid. Ngan kangaraning mancen tugas salaku tugur kudu sanggup nyang hareupan mau ngamuk gajah meta deuleu. Ceuk Ki Banen rehe ngadenge Ginggi salah arti teh. Mau ngamuk gajah meta nah ka ieu lembur sok aya sato karitu ngaranjah kebon. Ginggi reuwas. Ih, nah budak teh mana bodoh-bodoh teuing nya. Ki Ogel hate ngareret ka Ki Banen. Maksudna mah bisi aya pancabaya jaluk. Nyaeta mara bahaya anu ngancam bisi jadi eta mangrupa satu galak. Tapi bisa jadi waktosna para wargi kaum dangu sadayana parantos seep cag urang tunda heula ieu dongeng sareupna di Pajajaran dina seri anu ka-7 ieu insyaallah dina seri anu salajengna urang teraskeun deui. Sakitu anu tiasa kapihatur dina dinten ayeuna hapunten nu kasuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.